أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sengitan awak teh abe jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang, tapi ternyata awak urang teu sengit bau mantana. Cek Tuan Si Abdul Qadir naon ieu nu ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak urang. Ilmu tinggal ilmu, mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beun batur teh. Mantap lamun hayang sait datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang. Sia mah lamun teh di pandian moal beres sebab yunina yuni tai sia mah. Terus gua ieu di pandian make kembang 7 rupa, kembang kakangkungan, paci-paci. Wae tah 7 rupa. Lah ieu batur mah nu yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah yuni tai di pandian ku aing geus diprok-prok. Tah ieu balik sia seuit bakalna. Blon teh dukun. Lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan, ujubna teu picenan, hubul jahna hubul malna picenan. Hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan. Cicing bae urang ka masjid, ka imah, ka majelis, aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik, ulah aya hayang dibere, ulah hayang dialem. Seungit ke awak urang. Seungit ke masyarakat teh. Ulah ka mulai encana kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna oh kiai anu mah seungit berarti teh. Eneng geus bener bae kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai golkar bener bae geus nya mah kiai kos kitu teu beres asal kos kitu bau berarti tahu bau tahu keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing jalan geus yo bau berarti embung ngadengekeun nya na bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus. Ikir cerita Tuan Si Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batinna kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun aku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae. Os urang bogoh jasa ka bogoh urang batul nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam baik kuyana lantaran sejati di jero hati hidungnya mancung banget deh Masya Allah Masya Allah. Aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapoto padahal dog hijian di alam baik kurang Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hate urang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang carita ilmu Allah geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong kos kitu mah engke geus seungit jak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema ka jeung kuku mah ge mararenta
asal diikhlaskeun ulah aya naon bersihan batinna teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah aya penyakit sial tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek mere sabares ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tuh kiai blow on eta mah ablaul blow on tuh mah malah adu tawar ya karim sejasa ya nah artinya kieu kadorong nabi dibere mujizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu batak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere mauna nu batak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah mauna eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajeun ku kumaha ge nyana ngaku-ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneup eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajeun ku kumaha ge nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mujizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun sakumaha nu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakila ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente ana dari langit jangan main-main loh iya saya betul dari langit laser Nabi duduk iya benernya nanti langit malaikat berarti mau makanannya nak roti korma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong koko dites lah ku Nabi kayak Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing baiknya enggak saya ayo itu tuh kormanya ini korma mantap ini dan Nabi Ayub nyokot ada har korma gitu nyana tetep baik cicing ganti cai kopi set kan silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus dites bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang mapan tamu teh calo jeger tamu teh selalu mabok ka sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi tak mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon jika kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur berapa henteu atuh henteu cuk cenah teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyawa coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh tuh menang dipraktekkeun kos itu mah tuh engke bae cek malaikat henteu mah hayang doang ih sok pake lalagaan
Tuh bisa pakai lalagaan apa kos gitu aja balik malah silaturahmi doang kan mumpung ka dieu kekeh jasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti nang apa henteu acok bebeja ih atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa jadinya baik siun atuh kudu henteu ayu bebeja baik geus ka ditu atuh eledet bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancage diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti sak Gusti Allah geus teu naon nah kumaha cek kalau diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha beureum Kangjeng Nabi Ayub bedak barang bentak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek Kangjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kangjeng Nabi Yusuf pitah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir boh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf kejawan ya mah kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya didinya bere peso jeung apel begitu keur kieu-kieu Yusuf tah begitu Kangjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyaho sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ieu mah lain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cek Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang lamun jajejeleh teh jore jasa sial sugat nu mantak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibaca da sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang urang geus 7 peting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara wih ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun sial horeng lain mantap horeng aing pajar jin teu kataekan tah mah jadi jurig buah aing ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanjur kudu nyaho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang ye jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon malah bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya
malam sekian, poe naon, malam naon, bintang naon, pas apa nih teh terus baik pan bintang teh ya. Masya Allah di porosna masing-masing tanu mantek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantek teu mislek deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese-hese poena mata poena kaler kidulna bintangna geus diitung atuh hese-hese amat. Nah ketika orang dek melet geh dihitung. Sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabada jam 12. Oh mustari berarti. yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu menjadi anak cara kada pasalah wah teu beres ieu ya tuh aya kitu da jeung ilmu hikmat ge atuh kekuah sih. Nah timur sok kuari sabaraha sesana ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun H5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jam 6 wirid maghrib batur sholat siang wirid atau ilmu dukun sih anak tuh saya ilmu dukun mau kos gitu. Tadi ngaharepkeun hadapkan awak sia ka Imam Sarwiti. Di mana Sarwitina? Denden 7 batu di dinya. Make 7 batu. Tet, iringan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah heula. Beres hadiah we. Ma hadza basyara'in wa illa malakun karim man hadza basyara'in wa man hadza illa masyara'in. Beres. Timpukeun. Tiup heula. Timbukan keimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi uang moal dibere sia mahal ilmu aing mah kos kitu mah. Terus sulawaka kelanan wirid deui isupna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kader. Oh saya di mana engkau berada? Ilo wari ma'adza basyarain wa malakum karim ma'adza basyarain mana tempo gede mulai geus teu dahar pengen cak mana sih ingin gara dahar sareubeuh mah bangunna ti kamari sia teu dahar teu yang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 ma'adza basyarain wa malakum ma'adza basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap Aisyah tadi jak mana ngomong Zaid emang kadenge gitu kumaha kadenge asana kasep biasanya yo nyala di mana sih di mana ngomong kasep mah asa dihareupeun bae Kang Zaid teh kamari ku sia diomongkeun kuari ku sia di alem mah coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS usia tuh aduh geus beres 5 genep 7 geus kagoler bae mamawa samping Kang Jaed ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurik teman
ulah siap mau beres ya kajian ke aing datang ya moal kajian ku komaha ge aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos kitu teh pagaweana jadi ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek 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 oh lamun dek dewere wirid malam anus yang ngawiridna jam sakitu wah di wirid ujian anak masya Allah jualan naon laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua beres dikira meren moal sebab can kadeuleun niat bener mah doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pesantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabar etalah ilmu perdukunan mantap nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru perawan dia bakal minggu biru minggu wow berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4 teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur makanya di dapurna ya sumur di dinya lain menang ngubrus ya ka sumur beres gas kukurubusan los keluar na kudu jam 4 bae hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah gelanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajian ku kumaha ge menang bareng ilmu dukun mah kos kitu aja supaya yang menang aya elahna nu penting dukun mah tolol keur bae elehna dukun kos kitu cekanya ieu ari lamun anu kanu maksiat bareng begitu bareng bedak wah molotot kangge Abi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh oh kanjing Nabi Ayu teu kuat langsung kelengar dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang kukulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa ta neuleuna geus poharana angker mah kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh memeh dicabut gitu halo jadi geus paeh teh heula ya geus tah beunang 10 menit kulasa kulisi udang kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui lantaran pohon malaikat maut can robah aduh tadi malaikat ngalalaga jelema bae cek bakal open ngegeledak deh oh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo ulah aya geura bentak moal wakak geus robah kancan Gas, omah guys. Bener, enggak pingsan deh ya sada jagaran. Enggak sih mah guys. Bentar, oh bener asli deh. Beuh, cek kageng Nabi Ayu berupa nu eta mah parah amat. Wih, kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar ti sabulu-bulunana nomor katilu buukna ganti kuari gede kawat ngerumbai ke handap
tina mata kala luar getih pika sieun pika ijideun nu mata loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut teh lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa idz zalimuna ketika nu zarolim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna ka awak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidaha ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masya Allah pohara jasa gitulah tingkah balakul maut mantep kaya jelema nyandung nu kolot jeung nu ngorah pas giliran ka nu kolot bapana datang gili anakna lompat bae ka mana mama diharap malakal maut siapa nyawa malakal maut caki aja tuh malakal maut loh orang di dulu bapak sia tamah sugan malakal maut dah hidung jadi anak orang bapaknya hidung iku anaknya pada malakal maut dah hiji hidung kedua na marah bae di imah kati lu terat marah duit kos malakal maut kos gitu cek mana bapak sia tamah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa kos gitulah tapi ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasih sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya sih ada tetep udah nges ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatan dedeulean rupa-rupa engke tah ieulah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul timah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol we teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar sia keluar kecuali deuk nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah loba anu recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditabak ulah dipaganding geus bisa geus geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur mejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang imang urang kebenaran urang hadir sakaratul maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kayaknya nurutan Allah Allah
Allah laqinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut laqinu mautakum bila ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomong alallahi ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah. Nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin sarua nu maksiat ge di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al-yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih. Masya Allah mantaklah sesa hirup urang kuari maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang kuari bakal ayo kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdi atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep jana ceramah leuleuy ceramahna rapi ceramah dulur-dulur kabehan lamun Muhammad ngaku nabi lamun Muhammad ngaku rasul terhadap kaum Quraisy iya tuh pangeran mah segala-galana horenganan teu cukup ku Muhammad ieu lamun dipimpin ku Muhammad bae ieu moal beres ternyata Allah nurun ke nabi deui kula kula nabi cek ieu Musailamah oh jelema narurut atuh ka Musailamah teh lantaran melalui duit jelema deuk ka rumah sakit jelema deuk ngabangun imah jelema deuk ngawinkeun
kos anu endek calon lurah padahal mah tinggal sempak doang. Nyana ge di kamar mah geter-geter sial ya aing. Kos kitu kan calon bupati miliaran, calon gubernur miliaran, hayang jadi raja. Hayang jadi raja teh miliaran. Tah ieu teh konsep-konsep model kuari teh ieu adalah nuturkeun Musailamah kadzab, nuturkeun Aswad. Baheula teh kos kitu asan al gitu anasi teh nya lama teu meunang aya budak leutik babagi duit aya nonan babagi sehingga disembah-sembah teu kudu disembah emang nabi cegeuna ieu mah. Waduh luar biasa dibeli ku nya aya jelema nu ingkar kana kanabian Musailamah kadzab datangan ku nya kurang naon ieu nabi harta aya Muhammad ona miskin cek nya teh dek beangan naon deui mecahkeun permasalahan ayo datang ka dieu pinter Musailamah kadzab jatuh waktu moal ngaku nabi nya lamun teu pinter mah. Nah kabelah dieuna ieu lantaran pengikutna loba sarua bae ternyata caknya nabi nu bener mah ieu Muhammad mah palsu. Muhammad mah palsu tama nabi nu asli mah ieu Musailamah disona Aswad sarua bae ieu nabi nu asli mah. Waduh kadenge kabar kenabian Musailamah kadzab, kabar kenabian Aswad al-Anasi ka Kanjeng Nabi ka Mekah bahwa dia mamah aya nu aku Nabi Musailamah pengikutna loba, bahwa di sona aya nu ngaku Nabi Aswad al-Anasi pengikutna ge loba. Cek Kanjeng Nabi kapan ari Nabi mah dibere wahyu. Nyana coba tanyakeun bere wahyu tah henteu. Hayu coba kaumna nanyakeun Nabi Musailamah kapan aya nabi mah dibere wahyu, aya nabi bere wahyu atuh kalau sarua dibere wahyu. Setiap nabi pasti boga wahyu, kula dibere wahyu sarua bae. Ngaku nyana sarua dibere wahyu bae. Masya Allah, nah iyalah Al-Quran nurunkan ayat ngajelaskan tentang jelema nu ngaku nabi, jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah nu buang kawarahna ge buang kawarahna deui. Ieu dijelaskan ku Gusti Allah dina Al-Quran, waman azlamu saha jelema nu leuwih bang kawarah, saha jelema nu leuwih zalim. Allah moal aya hiji-hiji acan jelema nu paling bangkawarat yang paling zalim mimman mimman iftara tibatan jelema anu boga gawe alallahi kadiba ngabohongkeun ka Gusti Allah. Saha jelema nu pang biadab-biadabna pang zalimna moal aya hiji-hiji acan tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah. Pugunyana lagi nanyain Gusti Allah tapi jangan ngabohongkeun ka Gusti Allah eta pang biadab-biadabna pang zalim-zalimna. Nyana ngaku nabi palam yunabak padahal teu diangkat jadi nabi. Qala tawa ngomongnya na uhiya ilayya kaula ge sarua dibere wahyu walam yuha ilaihi syai'un padahal mate sabakatul hiber acan dibere wahyu. Nyana teu dibere wahyu padahal jelas-jelas teu dibere wahyu tapi nyana ngaku-ngaku dibere wahyu. Kumaha tah nembongkeun wahyuna nyana lamun nyekok kesik di kieu-kieu ku nyana ditinggalikeun jadi emas. Ieu wahyu jaknya. Jadi berarti boga ilmu sihirna pohara jasa. Ya jelema datang ka anak-anak cerik enak mana boga kabutuhna pohara jasa ya Nabi. Naon kabutuh maneh? Hiji aya ngieun mah nomor kaduana neuk ngawinkeun.
aduh kula mah ieu butuh jasa kabeneran Musailamah teh teu mawa duit kapangina di jalan butuhna sabaraha sakeat kadieu teh tadang daunan bawa kadieu kadieu gandang daunan cokot di kieu cukup sakit molotot kan dia lemah molotot atuh kuari ge lamun aya nu kos kitu asana panggeulana Cikupa Rempang Cikupa jehe atuh kuari ge Masya Allah lamun deuleu kitu tercengang urang atuh di kitu gedang daunan cukup sakit atuh geus teu nganabikeun ku nabi ieu mah nabi wah ayu eta teh cenah sihir teh disalahgunakeun diwahyukeun atuh moal pati-pati badehanana ngomong diwahyukeun lamun teu boga kamonesan panas cuaca teh bebeja nabi ya panas jasa eueuh cai oh yang cai geura balik kan itu deuleu sumur nu aya di sisi imah aya cai ya sarua nyarage atuh boga kamonesan lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Musailamah kadzab teh seperti itu lapor ke Kangjeng Nabi bahwa Aswad Al-Anasi teh seperti itu Kangjeng Nabi senyum bae la nabiyya ba'di nabi deui sabada kaula andai kata aya nu ngaku-ngaku nabi pembohong nah ieu dijelaskeun moal aya jelema nu pangbangkawarahna jeung pangzalimna tibatan jelema nu ngabohongkeun ka Gusti Allah atawa ngomong uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un nyana ngaku-ngaku dibere wahyu padahal mah teu sabakatul hiber acan dibere wahyu saha nu ngawahyuan atawa tibatan jelema nu ngomong kieu saunzilu mithla ma anzalallah kaula bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ku Gusti Allah ngageugeuykeun ka Gusti Allah lamun Muhammad dibere Al-Qur'anul Karim nurunkeun Al-Qur'an ti pangeranna kula ge ke bakal nurunkeun sakumaha nu diturunkeun ka Muhammad engke bakal aya nu ngabanding Al-Qur'an teh bakal aya cakena ya Allah ya Rabbi pan eta buang kawarah jasa kira-kira eta teh jelema nu kos karar itu jadi lain kuari bet tiba lagi Kangjeng Nabi na aya kene geus muncul nu kos karar itu ieu jelema anu ngageugeuykeun ka Gusti Allah ngageugeuykeun ka agama Allah ngageugeuykeun ka Rasul Allah yakni ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah kaget tiba lagi geus aya nyana ngomongna kieu launa sya'u laqulna mithla hadza lamun hayang mah ieu Nabi Musailamah ge atuh bakal bisa kos Quran ngan teu hayang mah aya bodoh ngomong sageunana bae atuh kabanding Al-Quran teu gampang lah kos kitu sapira bahasa ngan lah sakada geus teu kudu main kos kitu wah emang hese jasa lamun geus setan nyulusup ka awak hese lamun geus jurig newo-newo nyulusup ka awak atuh geus hese masyaallah ulah-ulana naon kakara kadatangan ku ahli partai bae urang geus silau atawa ku tim sukses Assalamualaikum salam Kiai hadeuna aya di mah alhamdulillah tara ka mana-mana kieu nya alhamdulillah ku lagi resep ka kieu teh lokal mana teh setelah bagus teh lokal mana lah ke bagus hese cenah neangan jelema ku ari teh aduran bae kieu kadieu ieu ti mana ya abdi ti di Jati nah caket teh kana ieu urang nyaritakeun nagara cak nya rese ku ari teh urang hayang boga pamimpin nu rada bener we sakiana teh oh bener teh teu ai kitu mah rada bener sakiana urang ngeunangan we aya kegiatan urang bisa lapor ka manehanana junyana itu bisa ngabantu ka urang jalan-jalan supaya rapi budak sekolah tuh supaya ngarareunahkeun sakolana pendidikan formal jeung non formal teh supaya ku jada di urusan we tah memang kos kitu tah nya kula ngaharapkeun ngan cek kula asana aya ieu nu bakal waduh mulai ngomongna aya saha kira-kira eta nu benerana koneng teh eta
telah Masya Allah mudah-mudahan asana neuleuh ka hareupna cemerlang. Parah Kiai anu geus asup Kiai anu geus asup Kiai anu geus asup Kiai anu geus ngadukung malah itu mangan dibere sakadar 10-20 juta ka Kiai malah ieu memang nya nama barahan jasa ieu awalan tasa kieu engke datang deui engke bakal datang deui ieu mah karak perkenalan doang engke bakal datang deui ka dieu malah jelema ge bakal ka dieu engke bakal ka dieu kisi mah karak perkenalan bae kudu datang ka dieu mah demi umat baik wadah eta ya kunti anakan teh ya ongkos kitu teh amis jasa menang 10 poe datang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu majelis kudu diomean ieu. Bala locor kieu teu bagus lah mending rak-rak bae. Ganti nu anyar. Iya tuh dana nanti ulah mikiran dana. Calon pemimpin urang teh kaya. Nya nama kuari teh ger waduh memehna ge kuari geus daek kabangun komo engke. Geus mah rak-rak bae lah sagede sepir sagede kieu geus tenang kula tanggung jawab geus pokona mah ieu tuh aya bisa mangos kiai mah cicing si dakep si nuku tunggal tak saan biasa tah tim sukses sial jasa tah berarti kan aya jurigan tah teh bongkar tukang nang geus tanggung jawab gula kiai pokoknya ngajar nu selalu milu naon. Jadi pemerintah nu peduli teh mang bangunkeun kiaina udah sok milu-milu ngajar pokoknya kitu bae cek di rohatna nanya eueuh bae santrina pokoknya. Tim sukses eta tolol tim sukses. Bisa biasa. Geus beres majlis. Cai. Atuh pondokna ieu jacak kula mah atuh tanggung ya pondok lah sapira tiang awi atuh ieu mah geus ganti geus kalem bae sih masyaallah calon pemimpin urang nu Golkar teh ieu mah sakieu mah taceuh ieu teu kudu nyokot duit di pamarentah nyokot duit nyana bae ge buat emang hasil korupsi ieu sokna sia jasa beres geus pondok bagus majelis bagus geus detik-detik terakhir. Waalaikumsalam. Itu iya calonna. Iya calon nu kamari direncanakeun teh tah ieu. Aduh, ngobrol cerita soal umat, soal membangun. Demi umat. Kiai sok ka mana? Sok ka kendaraanana. Eta tuh. Lah aya ge motor butut. Cukup apaan santai Kiai? Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya jurig jeung setan keur ngobrol Gusti Allah teka rasa Masya Allah kayak kuda dikirim kan sementara ini mah gambaran kajennya aing kana mah geus beres mah gambarna mah piicon teh mah lamun menang atuh piceun mun eleh tapi mobil lagi tarik deui sia da tim sukses ya kapaksa lah aya gambaran masalah ya ceramah pan kiai dina 7 matang 10 ngaratus muludan ceramah dulur masyaallah deuk kumaha kurang kumaha deui jacak ulama calon pemimpin teh memehna geus bager komongkeuna atuh deuleu majelis kula deuleu pasantren kula tah kula bisa ka dieu ka ditu tah eta nang pamerenya geus lah dulur ulah ararese ieu kula nyebarkeun almanakna ieu ku ari cokot tadi mobil budak santri cokot tah sebar-sebarkeun almanakna tah disebar ieu kiai lain ngaji dan nyebarkeun almanak pan blon eta kiai teu karasa tungguan ku sia sakedeung deui santri barang eta tim sukses barizaan ngomongna maksudna amis jasa Masya Allah iya ge kos karari itu ta nu ngaku nabi nu ngaku rasul araramis ngomongna ngaku nabi teh rada kantor kuno bodoh mah ngaku rasul teh kantor kuno bodoh mah
kecuali nu nyao kos kumaha si wahyu lantaran kabeh ge sekedar pengakuan jelema ngaku rasul ngaku nabi kudu aya nu ngadorong kana pengakuana dibere mujizat jelema ngaku nabi aya ngaku wali atawa teu ngaku wali ge diwalikeun kudu aya nu ngadorong kana kawalianana karomah jelema dikiai-kiaikeun kiai Allah kudu aya nu memperkuat ka kiaianana maunah ngaranna jelema kajen teuing dihenteu-henteu ge dasar tukang sihirna bakal keluar sinar kasihiranana jelema mah gula hese-hese kajen kumaha ge teu kudu ngomong aing ikhlas teu kudu ngomong aing adil teu kudu ngomong diri aing teh ahli Allah teu kudu lantaran secara gaib irung urang ngambean secara gaib mata gaib urang neuleuh secara gaib sungut urang bakal ngomong ngabaceok teu kudu diomongkeun ikhlas mah asal jana ikhlas irung batin urang bakal ngambeun nu mantak sengitan awak teh abeh jelema dararaekeun ngadengekeun ilmu urang tapi ternyata awak kurang tersengit bau mantana cek Tuan Syekh Abdul Qadir naon dia ngabacinkeun ka awak sehingga aya ilmu teu daekeun didengekeun ku batur lantaran bau awak urang ilmu tinggal ilmu mutiara tinggal mutiara lantaran disimpenna di tempat anu bau beungeun batur teh mata lamun hayang sait datang urang ka dukun di pandian make 7 rupa kembang sia mah lamun teu di pandian moal beres sebab Yuni tai sia mah terus gua aing ye di pandian make kembang 7 rupa kembang kakangkungan paci-paci eta 7 rupa lah iya batur mah nu Yuni kembang mah geus teu kudu di pandian lantaran sia mah Yuni tai di pandian ku aing geus dipoprok tah ieu balik sia seuit bakalna blon teh dukun lain kitu jengitan awak mah takaburna picenan ujubna teu picenan hubul jahna hubul malna picenan hinu aya teh di jero hate urang teh pinuh ku Gusti Allah ulah aya hasudan cicing bae urang ka masjid ka imah ka majlis aya nu ngariung hadiah puji ngomong setik ulah aya hayang dibere ulah hayang dialem seungit ke awak urang seungit ke masyarakat teh ulah ka mulai encana kiai anu emang kunaon engke heula asa can sampurna oh kiai anu mah seungit berarti teh eleng geus terbae kiai anu cadet lah kiai kos kitu yo sebagai golkar terbae geus anu mah kiai kos kitu teu beres asal kos gitu bau berarti tahu bau tahu keur ngaji tengah-tengah ngaji ditaringgalkeun ku masyarakat hei kurang balik aing jalan geus yo bau berarti embung ngadengekeun nyana bau eta lamun seungit mah terus kiai terus dikenekan terus mundur terus Iker cerita Tuan Syekh Abdul Qadir sengitan awak cara nyengitan awak bersihan batina kokotor-kokotor lantaran kokotor nu aya di jero hate kaambeun ku batur geus teu kudu nyaritakeun nanaon asal bersih kaambeun ku batur seungit boro-boro keur bener keur salah nage ditutupan bae lamun pinuh ku kasalahan boro-boro keur salah keur bener nage disalahkeun bae os urang bogoh jasa ka bogoh urang atuh nu jore Masya Allah matanya luar biasa sayup bulu matanya bentik luar padahal mah cocok di alam bae kuyana lantaran sejati di jero hate hidungnya mancung banget deh Masya Allah aduh pipinya daun sirih aja itu mah udah aduh Masya Allah eta gadonan dog sapotong padahal dog hijian ya lemah kurang saya Gusti Allah tah kos kitu asal bersih di jero hati orang ngalem urang cintana bersih keur carita cinta di alam bae ku urang cerita ilmu Allah
geus araya kabeh tinggal dibersihan batin bakal seungit teu kudu ngomong geus kitu mah engke geus seungit gak lauk neangan cai jak sireum neangan amis selalu kitu bae ada gula ada semut ada air ada ikan aya ikhlas pasti ngarambe jelema kajen kukumaha ge mararenta asal ikhlas ge ulah aya naon bersihan batin dah teu kudu umang omong-omongkeun batur bersihan batin nyesep engke lamun aya partai nu datang ka imah wah aya penyakit sial aya tim sukses datang ka imah teh ngajak ulah sok ngajak ka aing dek belajar bersih dek mere sabares ya ka aing 20 juta 50 siap aing tolol tah kiai blow on eta mah ablaul blow on tah mah malah adu tawar ya karim sejasa ya artina kieu kadolong nabi dibere mukjizat sebagai dalil wali dibere karomah sebagai dalil nu batak dibere karomah teh bersih batinna ulama dibere maunah nu batak dibere kepercayaan ge ku Gusti Allah maunah eta teh sambarangan batinna bersih teu bisa main-main kos kitu teh teu bisa dipaksakeun kajen kumaha ge nyana ngaku aing kiai aing ustad jero batinna geuneuh eueuh pendorong sebagai dalil atuh hese bae kajen kumaha ge nah iya kulo bodoh mah karomah pajar mukjizat karonan mang sihir pajar karomah bodoh ngaranna ge medak Musailamah kadzab pesihir anu luar biasa aswad pesihir nu luar biasa atuh nu nuturkeun anu teh jauh ka hitut bau cak cenah hitut teh seungit nu teu bisa ngomong cau au atuh da talu turkeun mentek kiai nu dakwah teh dituturkeun bae yo orang kadinya bae ayo jabangsana eureun pencalonan bupati mulai kuari masyarakat utang itu aing moal ngaji ka nyana lah kunaon ya ngajina kos kitu nya mah nya mah lamun aya ramean karek ngilu ramean mah tilok nya mah malaman nya mah sok ngomong-ngomongkeun kieu nu bener mambus deleukeun kiai hajumbu tatanggana ge moal ngaji ka nyana aing mah ngaji ka Dubai kurang dah beres mah ngaji yang dibayar malulu aing bae ku nama capek dititahan ku nyana nyebar-nyebarkeun almenak sial nyana mah nu dibere duit aing mah henteu tadina teu kurang dibere tah ku kiai mun diongkosan mah malah ngomong kitu nyana ge moal eta gara-gara mah tah sebarkeun bere ka tetangga duit teh dibere salah tah kiaina blon tah kiaina moal beres kajen kumaha ge asal geus lain cekelanana bae nu kuduna nyekel takrib riyad alfiyah fatul muin kuari nyekel almenak moal beres kajen kumaha ge tatanggana ge moal dekeun ngaji kajen kumaha ge sebab akur jeung nyana walau tara kunaon jadi kadinya dinya nya walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim Muhammad lamun anjeun ningali niscaya anjeun bakal kaget dedeuleun nu pohara idh zalimuna ketika nu zalim nu tadi dicaritakeun tilu rupa hiji jelema nu ngabohongkeun ka Gusti nomor kadua anu nyana ngaku-ngaku diberi wahyu padahal teu nomor katiluna anu ngomong saunzilu mithla ma anzalallah bakal nurunkeun sakumaha anu diturunkeun ku Gusti Allah ka anjeun yana Al-Qur'an eta jelema engke di akhiratna ketika anjeun leupi gomaratil maut beh heula di duniana katutupan ku maut sakaratil maut nyana keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aydihim malaikat nenggeulan make leungeunna ditenggeulan dipeupeun akhriju anfusakum geula kaluarkeun roh maneh ku hese-hesena roh teh embungeun kaluar padahal tugas malaikat ngan bahasa malaikatna sogol tanipan sogol geura kaluarkeun ku sia roh kaluarkeun
artinya serahkan kain ulah dihese-hesekeun kok bisa bahasa kos gitu kunaon gitu lantaran jelema dina sakaratil maut teh macem-macem tingkahna sakumaha nu datang ka Kangjeng Nabi Ayub alaihis salam pernah datang tamu ka Kangjeng Nabi Ayub wakilah ka Kangjeng Nabi Yunus assalamualaikum waalaikumsalam dari mana ente ana dari langit jangan main-main loh iya saya betul dari langit laser nabi duduk iya bener nyanat di langit malaikat berarti mau makanan nyanat roti korma susu cai disuguhan duduk kita sama-sama makan itu kudu diomong kok dites lah ku nabi kayak Nabi Ayub langsung seribit silakan cicing baik enggak saya itu tuh kormanya ini korma mantap ini kayak Nabi Ayub jokot ada har korma gitu nyana tetep baik cicing baik ganti cai kopi set kan Nabi silakan kopinya Pak saya enggak emang ente dari mana sih saya dari langit coba makan dulu oh enggak saya kan malaikat saya enggak pernah tidur enggak pernah makan enggak pernah minum enggak pernah jima sanggeus jadi tes bener oh berarti bener ya malaikat ya sekian aduh alhamdulillahirabbil alamin cek Kanjeng Nabi Ayub kuari boga tamu malaikat alhamdulillahirabbil alamin urang mah tamu teh calo jeger tamu teh selalu mabok ke sekarang itu minimal bangsa anu sok korupsi tak mawa siksa lain mawa rahmat tamu teh anu sekarang itu mah cek Kanjeng Nabi Ayub teh malaikat status ente apa sih saya pencabut nyawa oh Nabi Israel malaikat Israel betul Masya Allah enak ya malaikat sekalian ka dia naon jaga kula mah silaturahmi doang ka dia teh aya teh si nyabut nyawa tingkah nyabut nyawa ente waktu nyabut nyawa jelema akur bae apa gitu atuh ento cuknya teh beda-beda maksud beda-beda kumaha ai kanu soleh mah kieu rupana ai kanu maksiat mah kieu ai ka munafik mah kieu ai ka kafir mah kieu nah coba hayang nyawa coba kanu soleh kos kumaha kanu soleh tentu menang dipraktekkeun kos itu mah tong ke bae cek malaikat henteu mah hayang doang ih sok pake lalagaan teu bisa pake lalagaan sama kos gitu mah cek balik malah silaturahmi doang kan teu mumpung ka dieu kekeh jasa atuh kudu bebeja heula ka Gusti menang apa henteu cok bebeja ih atuh di dinya nu bebeja henteu bebeja we kitu Nabi Ayub hayang nyaho gitu cara-cara rupa ketika nyabut nyawa nya bae siun atuh henteu ayu bebeja bae geus ka ditu atuh LDF bebeja malaikat ya Allah ya Rabbi aya hamba Gusti nu diangkat Nabi ku Gusti Ayub ngaranna sanggeusna anjeunna ritu non muriang sakitu panas paparahna ku ari pancageur diangkat jadi rasul abdi silaturahmi pandaya izin ti Gusti Aiprak manehna hayang ningali tingkah abdi rupa abdi ketika kitu jabut nyawa manehna hayang ningali diizinan teh ku Gusti cak Gusti Allah geus teu naon nah kumaha cek ningali diizinan cek coba kanu saroleh kos kumaha peureum Kanjeng Nabi Ayub beda barang beuntak rupa malaikat teh Masya Allah kasep jasa ya Allah cek
Kanjeng Nabi Ayub atuh ieu mah neuleuh kasep kieu mah atuh moal nyeri dicabut nyawa moal neuleuh ka kasepan teh atuh pan contona awewe di Mesir baheula ketika Kanjeng Nabi Yusuf pitah keluar ku Siti Zulaikha lantaran Siti Zulaikha teh dijejeleh ku gadis-gadis Mesir tuh eta Zulaikha ratu bae ge kudu kabungbulengan heran aing mah heran ya cek Siti Zulaikha teh nyahoon bae ka beungeut Yusuf kejauhan ya nama kulantaran terus dijejeleh ku sanagara panggil awewe ngabaris ya didinya bere peso jeung apel begitu keur kieu Yusuf ta'al begitu Kanjeng Nabi Yusuf keluar ngeuretan teh terus bae datang ka ramo-ramo ku kasep-kasep lah geus bacocoran getih ka dieu tah nyawa sia bacocoran geus getih ambalaya bacocoran terus bae kumaha ngaromongna masyaallah ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ya malain manusia malaikat ieu mah turun dari kayangan tuh cak Siti Zulaikha nu mantak ge ulah sok ngajejeles sia tah aing onam teu korban sia ramo beak tah ku kasep-kasepna awewe di urang nu tatadina ka urang teh ngajejeleh barang neuleuh urang lu ngajejeleh jajore jasa sial sugat lumandak lamun geus kos kitu lalaki mah datang ka Cisoka diwirid geus pokona mah lah awe sok nyiduhan kitu mah geus wae beak ujian wirid 7 poe baca ku urang ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim ma hadza basyara in huwa illa malakun karim dibaca dah sapenting 75 baca ku urang tiukeun sarwiti Cikupa pung datang urang geus 7 peting teh ka Imam Sarwiti Waalaikumsalam molotot bae nya nah sia kena ngomongnya nama hadza basyara woi ieu mah lain manusia nah mantap ya in huwa illa jinnun sial orang lain mantap orang aing pajar jin teu kataekan da mah oh jadi jurig buai ge ulah sembarangan atuh ngamelet ge kudu nyaho heula waktu saha Sarwiti lahirna poe naon jamna jam sabaraha mun hayang pelet nanyur kudunya ho jamna lantaran aya bintang di luhur nu meneran kana kelahiran urang jam sabaraha aya bintang ku ali palak teh tah dikajaokeun bintang naon waktu lahirna nyana jam sabaraha lamun lahirna jam 7 malam naon malam minggu bintang naon mau bejakeun ku ulah jadi dukun ya aing ya malam sekian poe naon malam naon bintang naon pas apa teh terus baik pan bintang teh masyaallah di porosna masing-masing tan mantek dina ilmu sulam ketika orang dek nanggalkeun atuh bintang naon kabeh atuh ararah ya mantek teu misleuk deui percaya kana perhitungan ulama ulah hese poena mata poena kaler kidulna bintang na geus diitung atuh hese-hese amat nah ketika urang dek melet geh diitung sok Sarwiti lahir poe Minggu pedang apa batik jam sabaraha jam 12 oh mustari berarti yes hitung Sarwiti sin berat 30 rok 400 wow genep tak 200 hiji kan bagi 7 poe biasa sabaraha ieu mah jadi anak cara kada pasalah wah teu beres ya jatuh ayat itu udah juga ilmu hikmat gitu kekuah sih nah timur sok kuari sabaraha sesana
ternyata sesana teh aya genep berarti jam genep wiridna ku sia. Abajadun alif hiji 2 3 4 abajadun ji 2 3 4 atuh kudu kos gitu Masya Allah. Hawazun ha 5 waw genep berarti hari ke-6 Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 6 wirid maghrib batur sholat siang wirid dan mudukun iya nana tuh saya mudukun mau kos gitu tadi ngaharapkan hadakan awak sia kai mas Sarwiti di mana Sarwitina tenden 7 batu didinya mereka 7 batu wirid kan bismillahirrahmanirrahim hadiah hala beres hadiah ma hadza basyarain wa illa malakun karim man hadza basyarain man hadza illa masyarain beres timpukan tiup pala timpukan kaimanan dong begitu datang tah batu katana langsung ke hati Sarti dem asal ada ratang sia ka aing jadi moal dibere sia mahal ilmu aing ngokos gitu mah. Terus sulawaka lanan wirid deui isupna batu kadua timpukeun deui teh ka arah imahna deng mulai kade oh saya di mana engkau berada tilu wari ma ada basyarain wa malakun karim ada basyarain mana kan timpukeun deui mulai geus teu dahar pengen cak mana sih linggir dahar sarebeuh mah bangun ti kamari sia teh dahar tayang dahar mah can kanyawan karak 3 peuting kan 4 mah ada basyarain mah ada basyarain tempo gede langsung pas datang batu ke handap oh Aisyah tadi yang mana ngomong Zaid emang kadangnya gitu kok mak kadangnya asalnya kasep biasanya yo nyala di mana sih di mana ngomong-ngomong kasep mak asa diharapun baik Kang Jaid deh kamari ku sia diomongkeun wari ku sia di alam mak coba nita budak gerokeun cak mana tadi gerokeun teh SMS ku sia tuh geus beres 5 genep 7 geus kagoler bae mamawa samping Kang Jaid ada promosi pelet gas sama mulai teruskan teman kos gitu ilmu jurig teman ulah siap mau beres ya kajian ke aing datangnya moal kajian ke komagi aing mah eta mah nyaritakeun ahli hikmat kos gitu teh pagawean aja ulah sawirid-wirid lain itu model kasugihan wiridana mah eta bae tapi tanya heula sangaran anu lahir anu oh sia itu berarti hitung tek oh lamun dek dewere wirid malam anu sia ngawiridna jam sakitu wah di wirid ujian anak Masya Allah jualan naon laku bae eta kudu tepat heula tah eta bae tuh cenah kiai mah moal beres sarua keset dikira meren moal sebab can kadeuleun niat bener mah doraka lamun geus niat benerna bener lempeng jasa jangan bangun pasantren jangan bangun masjid jangan bangun kakarak atuh ieu mah sapira deuk kawin deui ka Karawang diserahkeun ka sia bae geus pokona mah jadi jam-jamna sarua nyieun azimah ge saha ngaranna jadi nyieun asihan segala rupa ge di deuleu lahirna jam sabaraha eta lah ilmu perdukunan mantak nu calon lurah mah bego datanglah ka dukun ya menang bandara naon sia biru
Penon dia bakal minggu biru minggu. Wow, berarti sia kudu keluar ti imahna jam 4. Teu meunang jalan hareup kudu jalan dapur. Makanya di dapurna aya sumur di dinya. Lain menang ngubrus ya ka sumur. Teu beres. Gas kukurubusan los keluar kudu jam 4 bae. Hayo asal karuar ti imah bengkes ya diuk di mana bae masalah. Belanan tah lamun ke rada maribis menang sia tapi lamun centrang bae eleh sia kajen ku kumaha ge menang berem ilmu dukun mah kos kitu aja supaya menang aya elahna nu penting dukun mah tolol eueuh bae elehna dukun kos kitu cekanya ieu ari lamun anu kanu maksiat perem begitu perem bedak wah molotot Kang Abi Ayu lantaran rupana nya jore jasa rupana nya bau rupana teh Kanjeng Nabi Ayu teu kuat langsung kelengen dirobah deui malaikat maut ngarobah aya 10 menit hudang kukulisika kumaha eta rupana eta tawa boro-boro dicabut nyawa tah neuleuh geng geus angker mah kos gitulah terus munafik terus kafir coba do kafir hareup bedak barang bentak Kanjeng Nabi langsung ngejedak we wah asana cek malakal mati mah paeh mah dicabut gitu. Halo, jadi geus paeh teh heula ya. Geus tah beunang 10 menit, kulasa kulisi. Udang Kanjeng Nabi Ayub ngageledak deui. Lantaran pohoan malaikat maut can robah. Aduh, tadi malaikat ngalalaga jelema mah. Cek bakal open ngegeledak deh aing can robah aduh geus beunang 10 menit kukulisikan deui diudangkeun ayo ulah gara bentak moal waktak geus robah kancan geus omah geus bener geus teh enggak pingsan deui asa da cek gara geus sih mah geus bentak bener asli deui cek Kanjeng Nabi Ayub berupa nu eta mah parah aman. Wih, kemasian lagi luar biasa. Hiji kulit dah hideung sakumaha seng. Kastrol hideung. Nomor kedua keluar ti sabulu-bulunana. Nomor katilu buukna ganti ku ari jadi kawat. Ngerumbai ka handap. Dina mata kala luar getih pika sieun pika ijieun nu mantak loba kafir mah kafir lulumpatan deuk sakaratil maut lompatan jeung bae nu sapoe 2 poe 3 poe kafir mah saminggu sakaratil maut nanti lantaran ieu tah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut lamun anjeun ningali Muhammad niscaya bakal ningali pohara jasa izi zalimuna ketika nu zarolim nu tadi kalalapir nu buang kawarah aya dina keur sakaratil maut wal malaikatu basitu aidihim malaikat langsung nakolan meupehan ka awak-awakna kawak-awak jelema nu zalim nu endek dicabut nyawana cak malaikat akhriju anfusakum geura kaluarkeun nyawa ya negara pasrahkeun sia nyawa sia ka aing litakuna qabidah ku aing deuk dicabut mangkaning make rupa nu model kos kitu masyaallah pohara jasa kitulah tingkah balakul maut mentek kaya jelema nyandung mukolot jeung ngora pas
giliran kanu kolot bapakna datang giling anakna lompat bae ka mana mama diharap sama malakal maut siapa yang malakal maut cak kiai je tuh malakal maut tuh orang di dulu bapak sia mah sugan teh malakal maut jah hideung jeung anak orang bapakna hideung di ku anakna pajar malakal maut ya hiji hideung kaduana marah bae di imah katilu terat mare duit kos malakal maut kos gitu cek mana bapak sia mah lain malakal maut ngan sarupa jeung malakal maut sial jasa tah kos gitulah tapi ai ka anu sok ngaji ka jelema nu soleh kasih sering jasa tambah sering kula nyaksian sababaraha guru senyum eta manggih nu kasep manggih mas mantak engke lamun balik ngaji di imah nu kasep sing ada tanya si Mas dari mana ini Mas saya nungguin bapak dari tadi mau ngapain ya mau nyambut bapak yang bener nih bener tapi bisa tuker sama mbak wah siapa lain malakal maut meren ini mah orang Blitar meren ini mah tanya sing ada tetep urang geus ngagoler kieu teh rupa-rupa engke bisikan-bisikan rupa-rupa nu dararatang deuleuan rupa-rupa tah ieu lah saat-saat terakhir urang nyuhunkeun ka Gusti Sing Hade supaya husnul khotimah geus ulah eureun-eureun maca la ilaha illallah ketika napas urang geus pendek geus ulah la ilaha illallah Allah Allah ba Allah 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 tah aing ngaji mah tah urang nyaho tah geus deuk aya deuk eueuh anu nalkinan urang pancegkeun hate urang geus ulah make la ilaha illallah geus napas rada hangkeut mah langsung Allah 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 terus bae hate urang teu kudu aya soraat Allah 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 terus malaikat engke nembongan ka urang na kasep Allah 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 terus bari diangkat dari Allah 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 malah nu recok-recok itu gitu betah ketika orang geus manteng ka Gusti Allah loba nu ngalobrol ngobrol teu betah mentek nyingkir nu bangsa lain-lain ahli Allah kanu keur sakarat bakal keluar keluar kecuali dek nalkinan mun aya keneh napas la ilaha illallah saurang bae ulah lobaan recok engke nya nurutan la ilaha illallah geus asal geus bisa ulah ditampa ulah dipaganding geus bisa geus antepkeun engke beuki ngaranjung ngahanjung tah talkinan de Allah 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 ulah salah nalkinan Allah 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 jangan nurutan ke Allah 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 lah lamun keur ngejana kos kitu mah terus diceulina Allah Allah mun bapak urang uwa urang imang urang kebenaran urang hadir sakaratul maut kos kitu nalkinana tah Allah Allah kayaknya nurutan Allah 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 lakpinu mautakum bejaan hurukan talkinan jelema nu endek maut lakpinu mautakum la ilaha illallah mun masih kena napas panjang la ilaha illallah lamun geus pendek Allah 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 tuh al-yawma tujzauna 'adzabal hun dina poe maneh bakal dibales make siksa anu hina nu pohara bima kuntum taquluna ku perkara nu aranjeun ngararomongan Allah ka Allah ghairul haqi teu bener ngomongna sagala ngaku nabi sagala ngaku diwahyuan sagala ngaku-ngaku dek nurunkeun kitab nu sarua jeung Al-Qur'an asa bangkawarah teh kuari bakal disiksa sia dibales sia wa kuntum an ayatihi tastakbirun jeung aya anjeun gumede sombong terhadap ayat-ayat Allah tidak iman ka Gusti Allah nah kuari balesanana al-yauma tujzaun masyaallah eta keur carita nu kalalapir buang kawarah kos kana itu kamu munafikin jeung pasikin
sarua nu maksiat ge di dunia na iman mah iman ka Gusti Allah ngan mabok zina judi korupsi nah ieu bakal cek malaikat al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun poe ieu bakal kapanggih balesan pagawean anjeun nu kamari keur hirup sia migawe mabok kamari magawe zina judi dan lain sebagainya al yauma wari tujzauna bakal kapanggih balesan anjeun bima kuntum ta'malun pagawean nu kumaneh dipigawe kapanggih biasa moal kebal deui sia bungkus pandian bungkus salaten mun kafir mah langsung pasek atau ki tumbak siap geus bungkus pandian bungkus salaten datang ke jero kubur geus kapanggih amal-amal orang diwujudkan ku Gusti Allah dihijikeun amal maling, amal korupsi, amal zina, amal mabok, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya dihijikeun karake baralik nu ngubur urang geus sudan di dinya kapanggih jeung amal urang al yauma tujzauna bima kuntum ta'malun bakal kapanggih. Masya Allah mantaklah sesa hirup urang kuaring maning digunakan pakai ibadah dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala moal kebal deui urang teh contoh bapak urang mah urang geus areueuh bapak kolot urang geus leuwih ti heula malah aya anak anu miheulaan urang berarti kan pasti jasa di mana datang ka urang waktu urang ku ari bakal ayo kitu mah urang geus ngabakti ka Gusti Allah boga harta geus disalurkeun boga ilmu geus disalurkeun jaba eta ku urang dipigawe segala rupa urang geus ngabakti ka Gusti Allah tinggal nyanggakeun sadaya-daya Gusti titipan Gusti ku abdi parantos dilaksanakeun abdina atuh parantos dilaksanakeun sabisa abdi salat abdi sakieu bisana haji sakieu bisana ngazakat ngaji jeung sajabana tapi pan Gusti harapan abdi tak berharap ke Gusti Allah tapi ngalaksanakeun eta mah mas mantep lamun berharap ke Gusti Allah bari teu ngalaksanakeun nah ieu siksaeun Allah jelema sia ulah sok kamalinaan segala mabok segala zina kos moal paeh bae cek jana aing mah kos kieu ge boga prinsip Allah mah maha gopu soekeun habek sungutna ka dieu sia soekeun ku ieu berewek sia sangeunahna bae sia berharap sote lamun ibadah ka Gusti Allah Gusti abdi salat abdi puasa abdi zakat abdi haji abdi sok ngaji tah ieu parentah Gusti ngan abdi bisana sakieu tah abdi berharap kana gopur Gusti abdi berharap kana rahmat Gusti sakieu bisana eta mah meujeuhna tapi anu mabok mah anu zina eprak ngomong atuh rahmat Gusti mah lain cara urangnya nama atuh dihampura-hampura bae caknya soekeun mah kos kitu gantung mah kos kitu tambah sarua bae jeung poe Sabtu nyana cicing ge diikan di kabada sia sugan bae aing menang gaji digawetan teu atuh henteu tolol budak gawean teh yang gaji tolol itu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang sing bisa dumadeheus ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ngadoa ka Gusti mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa dibere daek ibadah dibere daek dumadeheus ka Gusti Allah bisa ngabersihan batin urang sehingga urang mantap ibadah ka Gusti Allah dibarakati umul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta